Nah iyalah ikhlas mantap cek makul man akhlaso abdun saha jelema naon kitu ngaran man akhlaso saha jelema nu ikhlas arba'ina yauman 40 poe jelema bisa ikhlas aya deui bahasa mamin abdin akhlaso sarua bae bakalna arba'ina yauman 40 poe ba ikhlas bakalna zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ila lisanihi bakal timbul kalaluar hikmah jeung ilmu tina hatena melalui lisanna rindu jelema ka lisan si eta hayang ka lisan si eta ngadengekeun sebab lisan adalah merupakan kitu kepanjangan dari hatina. Innal kalama la fil fuadi wa inna ma cek dina jamul jawame innal kalama sanyana bahasa eta la fil fuadi nu aya di jero hate lantaran hatena geus ikhlas ieu zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ila lisanihi bakal sahabat rindu hayang ngadengekeun bae hayang geus rindu geus teu kuat lantaran ikhlas teh aya rahasiaan rahasia Allah teh ngeunaheun mun didengekeun ku sahabat oge boro-boro ku ngeuresepeun sadalah ku musuhna ge hate leutikna manyana teh resepeun ngan kehalangan teh ku egona kehalangan teh ku takaburna di luar eta tetep ngadengekeun bae kajen ku kumaha ge lain ngadengekeun nyanana rahasia Allah nu tersimpan di jero kalbu nu dititipkeun ku Gusti Allah nu kuali kaluar melalui lisana rindu boro-boro keur benerna keur salahna ge ngeunaheun bae hese panataun mun geus kos kitu mah hese eta rahasia Allah ta kos kitu Allahumma ya qadiyal hajat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقام المنصبة للمريد إذا فعلها وصلى 15 makom-makom dijenengkeun pos-pos anu didirikeun pikeun jelema anu ngarepkeun usul ilallah nu hayang jadi wali Allah nu di mana dilaksanakeun bakal usul ilallah pasna aya 15 Sekali tobat kedua tanabu tilu istiqamah obat khauf 5 raja dan sabar dan syukur 7 wara daratan zuhud 9 tawakkul 10 ridha dan taslim 11 ikhlas wasidaqu. Ikhlas ini adalah merupakan tos yang menuju wusul ilallah. Ayana di dieu kahandap embun-embunan datang ka telapak kaki. Sebutna dina nafsu radiyah. Nafsu radiyah eta esina al-karam, az-zuhdu, al-ikhlas, al-wara. Eta teh karam, zuhud, ikhlas. Jadi peranggahota kahentepan ku ikhlas. Kedip urang, denge urang, napas urang, sungut urang, beteng urang, kubul dubur urang, suku urang, leungeun urang, kolbu urang, berbagai latifah anu aya di awak urang kudu ikhlas. Ikhlas eta al-ifradu bil haqqi ngamencilkeun Allah fi taati di jalan taat wa huwa ikhlas eta adalah biqasdi taqarrub nu tujuan ngadeuheuskeun diri ngadeukkeun diri ka Gusti Allah ku taatna eueuh nu dideuleu salian Allah etalah ikhlas dina Al-Qur'an ala lillahi dinul khalis ala lillahi tetep ka Allah ai agama
anu mulus ikhlas babari ngomong kenana ngalaksanakeunana mata 1000 hiji ikhlas eta capek sia ieu kunaon nu mantak maca sholawat bae supaya maju ieu warung lain ikhlas efek na ka warung ta sholawat ngepek sia ieu mantak maca sholawat bae penting-penting na hayang naik pangkat efek sholawat hayang dikapangkatkeun mun naik pangkat senang mun teu naik teu senang lain ikhlas sia ieu nu mantak maca Quran bae kunaon hayang supaya loba tamu aing puasa bae ngahikmat hayang supaya loba tamu mun geus loba tamu susuganan deui ka beuli meo dunia tete bangsa nu kararitu teh lain ikhlas eta teh ku ahli suluk masuluh neraka nu kitu teh dianggap suluh neraka sebab Allah ngajelaskeun ulah teu ikhlas dina ibadah ka Allah mukhlisina lahud-din ikhlas saya tadi pakai baju nu hideung maksudnya dibuka deui pakai anu koneng asana teu pantes aing kadeleuna ku batur lain lillahi ta'ala ku batur kadeleuna teu pantes suluh neraka takos kitu aduh masyaallah masyaallah saya teh sia kuari keur nalarna ieu nalar jang pidato mulu dan habis kadengena ku batur ngeuna rapi eta pidato nu kitu pidato jang naon gitu ngaranna menta dibukakeun kunci neraka teu ikhlas aju kudu ulah bagus lain ulah bagus nu disampaikeun teh kudu geus malakat sifatun rasikhatun fi nafsi kudu sifat betul mancep dina hati nu henteu ngausaha deui ketika deuk ceramah jadi mimitina heula ngaji heula amil jurumia sorot mantek bilagah atur urang keur ngaji berhadapan jeung saha kitulah sesuaikeun jeung makom ngaji ge kitu sarua bae ketika tek kuari berangkat urang geus henteu neangan deui langsung tek geus malakat dihudangkeun keur sare ge titah ceramah geus teu kudu hese neangan dalil deui langsung plak beres ceramah sare deui lain pantas ceramah panitia nak mana ieu panitia alam memenggesan panitia sing ada besar awas teh suluh neraka ceramah pas kitu cid ahli Allah ih sarare hese atuh hese luar biasa masyaallah ieu kudu al ifrad bil haq ijibe Allah hese jasad ala lillahi dinul khalis masyaallah kurang ditaros ku sahabat Kanjeng Nabi suitu anil ikhlas kuring ditanya tentang ikhlas lantaran can aya malaikat Jibril can ngajawab telami malaikat Jibril sumping saal tu Jibrila adil ikhlas sim kuring naroskeun tentang ikhlas ka malaikat Jibril ge teu apal kecek malaikat Jibril pada can menang mandat di Gusti tentang ikhlas malaikat Jibril lapor ke Gusti Allah mahwal ikhlas ya Rabb naon si ikhlas ya Rabb cak Gusti Allah Jibril sampaikeun ka kakasih kula ikhlas eta sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu
rahasia kaula, rahasia tidak pirang tidak rahasia kaula ikhlas. Anu kukula dititipkeun ka jelema nu dipake ka cinta ku kaula. Bejakeun kitu ka Muhammad. Sampaikeun ku malaikat Jibril ka Kanjeng, ya Muhammad. Al-ikhlasu huwa sirrun min sirrillah. Anu cak Gusti Allah sirrun min sirri istaudatuhu qalba man ahbabtuhu. Rahasia kaula cenah rahasia Allah berarti nu dititipkeun ka hate hambana dipake ka cinta ku Allah. Lamun hambana diangkat jadi rasul diberian ikhlas. Hambana dijadikan nabi diberian ikhlas otomatis sama geus. Hambana dijadikan wali Allah diberi ikhlas bae geus hatena teh hese deui. Atau melalui prosesnya nate puasa anggahota mata ceuli dan lain sebagainya. Di samping daharna jeung nginumna pergaulanana mengasingkeun diri gak iprodkeun ka Gusti Allah engke tak dibere ikhlas hatena dibere rahasia ku Gusti Allah nikmat nyebut ngaran Allah teh ngeunaheun ngadenge ngaran Allah teh nikmat lamun geus ikhlas mah urang keur cicing ngadenge teh suara nu azan di mana bae lap-laban Allahu akbar aduh ngeunaheun nu ikhlas mah nikmat insyaallah ngeunaheun ngadenge Allahu akbar teh lain suarana nu ngeunaheun lain makhrajna anu pasehat tetapi bahasa Allahu akbar teh ngeunaheun sabalikna lamun teu ikhlas mah Allahu akbar geus adzan deui mun jam sabaraha geus jam sabaraha mah jaheunya geus lo keneh mah geus adzan deui bae masyaallah ku tereh-tereh teh eta teh ikhlas hayang ngajaukeun jelema teh urang eta kuno geus babari we pokona asal lo kitu ge teh ikhlas lamun ngadenge azan haju aduh cicing banyanan bangun merenung teh ya ikhlas deuleutkeun peureum teh teh eta ngolong eta ikhlas jadi sirrun min sirri cak Gusti Allah istaudatuhu qalba man ahbabtu ya Allah ya karim. Nah iyalah ikhlas mantap cek kimakul man akhlaso abdun saha jelema naon kitu ngaran man akhlaso saha jelema nu ikhlas arba'ina yauman 40 poe jelema bisa ikhlas aya deui bahasa ma min abdin akhlaso sarua bae bakalna arba'ina yauman 40 poe bae ikhlas ieu bakalna zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ila lisanihi bakal timbul kalaluar hikmah jeung ilmu tina hatena melalui lisanna rindu jelema ka lisan si eta hayang ka lisan si eta ngadengekeun sebab lisan adalah merupakeun kitu kepanjangan dari hatina innal kalama la fil fuadi wa inna ma cek dina jamul jawame innal kalama sanyana bahasa eta la fil fuadi nu aya di jero hate lantaran hatena geus ikhlas ieu zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ila lisanihi bakal sahabae rindu hayang ngadengekeun bae hayang geus rindu geus teu kuat lantaran ikhlas teh aya rahasiaan rahasia Allah teh ngeunaheun mun didengekeun ku sahabae oge boro-boro ku resepkeun sadalah ku musuhna ge hate leutikna manyana teh resepkeun ngan kehalangan teh ku egona kehalangan teh ku takaburna di luar eta tetep ngadengekeun bae kajen ku kumaha ge lain ngadengekeun nyanana rahasia Allah nu tersimpan di jero kalbu nu dititipkeun ku Gusti Allah nu kuali kaluar melalui lisana rindu boro-boro keur benerna keur salahna ge ngeunaheun bae hese panataun mun geus kos kitu mah hese eta rahasia Allah ta kos kitu. Nah, ma min abdil qattu sahabat henteu aya hiji jelema, hiji hamba sama sakali akhlaso ngaikhlaskeun arba'ina yauman 40 poe illa zaharat yanabiul hikmah min qalbihi ila lisanihi. Bakal ngeunaheun bae, bakal nikmat bae sebab anu dikaluarkeun teh eta teh bahasa-bahasa rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nina itu ialah kekimakul kakos kita. Hiji, nomor kedua di mana orang bisa ikhlas 40 poe bakal karasa kabedaan diri sorangan teh bakal karasa kangenahan ibadah ka Gusti Allah. Lamun orang 40 poe bisa ikhlas jasa ka Allah teh ngeunaheun ikhlas teh takadituna mun maca Quran ngeunaheun diri. Maca sholawat nikmat. Salat ngeunaheun. Hayang salat bae. Allahu akbar. Bismillah. Allah. Waktu teh beak pakai salat. Entah kamari aya nu salat bae di masjid ieu. Allah, kareng kasurupan. Sama kudu boga jurundani pencet sama pokok itu. Bo barang dipencet teh horengan dan jurig di Gunung Karang. Eta lain deui. Ketika zikir bakal poho, jangan ikhlas bener. Mun maca Quran nikmat, ngaji Mama Bakri di jam 9 eureun subuh mun teu ditoel. Sebenarnya eta sirrun min asrarillahna. Lumayan di awak sehingga lazat minahin teu nyaho kaler kudu pacis kos urang ngobrol jeung kabogo. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aja ngobrol naga mending mun lain di sisi kuburan. Rada bau tai seetik. Kehujanan di seetik. Indah hoy bae. Itu ku sebab lawan ikhlas. Jadi dipakai kacinta teh mantep jasa. Itu kene jeung Allah. Ngena arba'ina yauman. Masyaallah. Tanu mantap guru mursyid. Ieu ka muridna supaya ikhlas menggeus ikhlas dilepas. Ieu teh supaya datang ka ikhlas. Supaya datang ka ikhlas teh hese amat ieu budak bere zikir. Bere zikir kadeuleun can ikhlas keneh bae ieu budak teh aya panggil. Sia ye. Coba lempang zarah-zarah ka kiai. Beunangkeun 40 kiai ke balik ka dieu. Eta teh maksudna mah supaya nemah. Kok encan keneh bae. Ngagali empang sia cara Habib Abbas. Saya datang kalinya gali empang. Rada ngagali empang bae. Nanyakeun ka Abah. Kula si ai ka Habib Abbas cenah ditangga gali empang bae. Kunaon siana teh ikhlas. Cak Abah teh coba geus sia ikhlasan ge ka dituna. Bener diusahakeun ikhlas. Datang ka ditu ente jangan gali empang, ngopi aja sama ana. Habib Abbas, masyaallah. Nah, gitulah. Ieu ahli ikhlas teh supaya ikhlas kita ngagali empang, supaya ikhlas kita lempang. Bila perlu ditabok kita ku guru mursyid mah tampilingan jaget. Eta teh lain masalah nampiling greget hate supaya nemah jasa, supaya coplok salian ti Allah. Urang teh lamun ditampiling dicarakan baker nol hate urang teh. Nol plek naon-naonan tadi dinya salat ngeunaheun bakal atas ditampiling Allah. Emang kudu ditampiling kan urang jeung makal. Iya, direct ikhlas raja saja. Tidak ikhlas sahabat aya nu ditampiling tidak lempak guru mursyid tos kitu teh ngawurukanana ngajarna ka si murid teh supaya ikhlas teh macem-macem jelemana deui muridna beda-beda. Aya anu titah cumplang-campling bae, aya anu titah dahar bae, aya anu titah puasa bae. Jadi teu akur guru mursyid teh leuleuk karakter jelema-jelemana. Anu titah lempang bae dan lain sebagainya. Ta eta teu kaharti ku urang guru mursyidna. Sebab nu dideuleu ku nyana ieu adalah watak-watakna nu endek diluluhkeun supaya ikhlas. Geus beda-beda ke murid teh. Diharukanana kitulah guru mursyid teh. Hayang sakadar zikir mah babari. Babari jasa, maca koran urang kuari, maca majalah Al Hidayah, ngajek-jek bae urang zikir. Berangkat urang ka Jakarta, berbagai gang kuali geus aya guru mursyid di Jakarta. Aju deh, urang guru mursyid ka ditu kudu iuran per bulan 1 juta. Tolong tuh guru mursyid. Heran jasa. Tah, iyalah guru mursyid bagus anti dunianya nama. Geus ulah naon kitu ngaranna mungin kana dunia. Aya hiji guru mursyid Malik Ibrahim bin Adam. Tengah sakitu aya jelema datang ka ajeun assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ieu minta doana kiai. Aya naon? Keur boga karepot cenah usaha kula jeung diri kula ieu kieu oh geus eta. Doakeun ku nya. Balik. Cai bawa ya. Inum ku nya datang. Wah, barang datang ka ditu awak sehat, usahana maju. Datanglah kali. Waalaikumsalam. Jadi ayo, cara kurang ayo kula terima kasih
dek murah 1000 dinar ka kiai sebab barang ku kiai didoakeun awak kula salat usaha kula maju iyalah terima kasihna 1000 dinar nah ulang Mbak Ibrahim bin Adam kageteun nyana ngomong deui nah ulang katilu kali nah ulang bawa bae dakiana bawa dibawa deui begitu dibawa dengan di pikiran kok kiai dibere duit teu daek padahal mah begitu diintip isukna Ibrahim bin Adam ka pasar biasa usaha jangdar isukna deui usaha deui tilu ka tieu poe usaha deui cak anu mere tepan nyana usaha padahal atuh ieu bae duit gunakeun ku yana ieu mah mere kok embung sih nah ditaros beunana Assalamualaikum salam aduh aya naon kula mendek blak-blakan wae mah Lalu kiai asana repot, jasa ke pasar, segala usaha. Udah aing usaha sian repot. Lain gitu kiai. Kula pan didoakeun ku kiai awak sehat, usaha maju kula ya kamera 1000 dinar kok diterima. Ieu kula mah urusan diterima jeung teu diterima teh mah kiai ngan kula mendek nanya mah rahasiana naon. Cek nyana teh kieu. Mama teh pangkatna fakir ilallah. Ngeunaheun jasa ka Gusti Allah ibadah. Lantaran tulisan mama di Lauhil Mahfuz al-fakir zahiran wa batinan. Zahirna mama mah teu boga nanaon, batinna mama mah ka Gusti Allah. Ku etalah mama nikmat, teu sare ge mama mah kuat. Dahar saeutik ge mama kuat ibadah maca Quran sapoe bisa ditamatkeun kos rohimi gitu sapoe dibolak-balik itu tamat boro-boro maca dibalak-balak wae gitu geus mama teh aya kangeunahan ibadah mun mama narima kana duit 1000 dinar engke tulisan mama di Lauhil Mahfuz dihapus diganti Ibrahim bin Adham Goni Nuta tadina Ibrahim bin Adham Fakir kuari Ibrahim bin Adham Goni lainnya tah nu dikhawatirkeun ku mama pergeseran ngaran mama tina Al-Fakir kana Al-Goni ieu bakalna ngajauhan ti Gusti Allah Nuta tadina fakir mama teh deket gerib ke Gusti Allah barang Goni mama jadi jauh daripada mama jauh jeung Gusti atau bading teu naringi maka pamere maneh anggere mama mah fakir zahiran wa batin insyaallah cak rahim teh proposal ing cokot deui jauh cokot jauh ditambah batur nan sabana boga kangeunahan di makom fakir nikmat di makom fakir ketika tahajud teh ku mantep-mantep teh Allahu akbar masyaallah ketika maca zikir teh qalb jasa la ilaha illallah la ilaha illallah seakan-akan eueuh nanaon hiji be Allah nikmat nu ngadengekeun geuneunahan jasa sebab timbul tina rahasia ilahi mah arifin ilham ya Allah ngeunaheun amat bangun eueuh beban teh la ilaha illallah la ilaha illallah eueuh beban ngeunaheun barang dipimpin ku ustaz nu itu la ilaha illallah culak-culak kacau ambon la ilaha illallah teh ngeunaheun dipimpin teh lantaran nganana beban kadulu cauna laletik meureun nyahimnya mun gede wajana ge sarua gede sorana panjang we zikirna ge ditanya kiai zikirna panjang amat jeung doana panjang gandeng cauna gede bareng meneng do pede ngariung ngapemek mah di tatangga la ilaha illallah nagengan 7 jadi doana ge serpet kadeng-kadeng aja musolnya salam malam sering bobar tanya pan cepet amat cauna leutik eta teh beban harapan nusugi, beban harapan bupati, beban harapan segala rupa.
politikan la ilaha illallah teu kadenge teu ngeunaheun kadengena boro-boro nyana batur nu gadenge ge teu ngeunaheun eta teh lantaran di jerona teu ikhlas begitu ngadenge nu ikhlas mah beban sama sekali di bawah 100 geunaheun di bawah 200 nikmat 1000 sekalipun ngagoler di dinya ge rela mikir teh makin loba ngagoler hujanana ngagoler teh imah ngeunaheun wae imah peureum nu jelas balap-lapan nikmat naon eta kabawa ku rahasia Allah emang kumaha kitu lantaran ikhlas eta sirrul min sirri istauda'tuhu golba man ahbabtuhu kaluar ku ari tilisan eta jelema ngintun ngeunaheun jasa la ilaha illallah kabawa terlena sebab eta teh urang keur marengan jeung rahasia Allah tah lamun hayang nyaho jeung wali-wali Allah nu mantak berangkat halqah disebutna sapeuti atau per minggu per bulan kok ngeunaheun lantaran urang dibawa lab-laban ku rahasia Allah ketika aya beban ekonomi beban politik beban keagungan beban kemuliaan dan berbagai beban anu lain ikhlas pokona mah teu ngeunaheun kakarak zikir urang di ngariung ila baradun nabi Mustafa azina wa ila Allah ya ashabi sinna mawaz aduh marah ya iki begitu timbul beban teh engap begitu mulai zikir la ilaha illallah aredang kajen kumaha ge kajen teh suasanana cuacana tiis yang sejuk tetep hareudang teu ngeunaheun eta mah geus lain rahasia deui kabehan ge ngarasakeun da mah kos kitu teu ngeunaheun amat ieu zikir nah eta teh beban di dinya urang lamun mingpin deuleu asalen loba nu lain geueuran urang eta kos kitu masyaallah karim tuh kitulah ala lillahi dinul khalis usahakeun 40 poe coba supaya ikhlas jasa timimiti baju di steril ku urang makanan steril ke omongan steril ke urang ai lain magahan ngaji nyurahkeun kitab mah coba atawa lain ngomong di lulusan agama syiar agama Allah lain ngomongkeun masjid lain ngomongkeun majlis eta mah syiar coba dikurangan saya kamu ai istighosahan segala rupa Rahim tata korban istighosa tah disterilkeun urang teh diplongkeun ka Gusti Allah naon anu bakal jadi ngahalangan ieu teh dahareun istighfaran pakaian istighfaran kawau aduh jadi beban ka hati urang tinggalkeun terus coba usahakeun teh mulai di situ karya cerita kumaha nah sempitkeun diri urang pemikiran urang ulah mikiran anu geus da moal balik deui ulah mikiran nu bakal dacan karuhan poe ieu di dieu kuari eta nu dipikiran teh keur macan eta nu dipikiran teh keur nangtungna nang Allah babacaanna gerak nang Allah hakikat babacaan ti Allah berarti minallah ilallah billah ti Allah ka Allah di ka Allah ti Allah ku Allah ka Allah sakitu bae tah ulah mikiran nu urus moal kaserang deui ulah mikiran kancan jacan karuhan kuari urang keur naon begitu urang nangtung dina salat nolkeun kabeh plek ulah nu geus nu encan nangtung urang nu nangtungkeun nang Allah napas urang kuari dinapaskeun ku Gusti Allah ulah pikiran kana naon urang takbir ieu mangangkatkeun leungeunna ge Gusti Allah berangkat urang dinolkeun kabeh al ifrad bil haqqi subhanahu Allahu akbar geus moal aya sejak kaula salat maghrib 3 rakaat fardu kana hiji Allah tapi nikmat lamun teu nikmat henteu lain deui nikmat timbul na ieu Allahu akbar berangkat hiji we Allah
Engke macam-macam sakumaha nu geus ku urang dicaritakeun di awal. Perasaan babacaan Fatihah urang, ruku urang, sujud urang jeung sajabana seakan-akan urang teh leupas tina ikhtiar digerakkeun ku Gusti Allah, nangtung nang Allah, ruku nang Allah, itidal nang Allah, sujud nang Allah, hiji be Allah. Geus minaheun lamun kos kitu engke nangtung ge moal karasa sanajan maca Yasin suratna moal karasa. Timbul moal karasa sujud berjang-jang cara wali Allah teu karasa ulah dipaksakeun urang ngarutan wali Allah dipaksakeun 11 bae ge ngeus atuh lain kitu lain dipaksakeun kitu nikmat ngunaheun horenganna sujud eta aqrabu ma yakunu abdi ayakuna sajidan tang dekeutna hamba ka Gusti Allah horeng keur sujud ieu teh keur deukeut jasa jeung Gusti Allah komunikasi teker langsung begitu maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi maha suci pangeran abdi nu maha luhur eta teh nang ngomongkeun ge Allah dititahna ge ku Allah disujudkeun ge ku Allah seakan-akan ngahiji jeung Allah lantaran cak Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid kuring teh deui deukeut tibatan tulang genggerong urat beheung atuh aya kitu mah berarti wa huwa ma'akum aina ma kuntum innallaha ma'ana berarti Allah teh babarengan jeung moal karasa eta teh lain ucap tapi rasa nikmat nu bakal bingung itu si rohim sujud itu cengkat heran yang kita tadi sholat duha di jam 7 8 9 itu hudang budak coba urangkan ganteng minaheun cakap kita nikmat sa Gusti Allah lagu teu karasain dunyana eta mah geus lain 3 lain 11 lain 20 hijil geus geunaheun bae ngadoa makan di dinya teh jadi titah ieu ngeunaheun pohoan karak geus kebal kakarak Allahu akbar bighfirli warhamni kakarak sarokat ngeunang sujud deui Allahu akbar kebal udang deui Allah assalamualaikum sarokat duha padang pohon jika tu saya dakok sholat sorangan bae di rumah manuk ente pati manuk ente didelekeun ku kabehan itu manuk ente dirinya masyaallah pajar batu lantaran teu robah-robah rahibatul mun sholat di lapangan bau nu liwati mbak atuh nutur bingung nuleukeun tuh sholat teh naon teh udah di begitu orenganan belah dia si mbak belah dia si engkos belah dia si inci kalau waktu bisa teh sholat teh usul gitu kadinya kan anu liwat teh gedelekeun orang gede amat tuh budak kurang mana nya kontrakan di mana tuh si budak single kene apa geus double ke sholat teh tungtung nama ngobrol jeung juri itulah ieu keur carita ikhlas lamun urang bisa ikhlas 40 bae usahakeun coba bakal karasan nikmat lamun geus aya sirrun min asrarillah nu dititipkeun ka Gusti Allah zaharat yanabiul hikmati min qalbihi ila lisanihi tah jadilah makom geus mulai ku atuh mimiti belajar ikhlas teh sesuai jeung aturan guru saenggeus tah kitu urang bisa diistiqomahkeun dina bisa naiklah urang jadi ahli lamun geus ahli ikhlas berarti urang geus boga makom ikhlas lamun geus ikhlas jadi makom jadilah waliyun min auliyaillah lamun urang geus bisa ikhlas diangkat jadi wali bakal aneh di antarana aya jelema datang ka hiji kiai ngaranna teh ieu teh kiai itu kiai Yahya Waalaikumsalam di mana itu ente kula cenah di jauh beberapa kilo jauh na tadi aya bangsa 15 kilo ke poe naon ye ieu poe Jumat mana dek Jumat di mana dek Jumat di dewe zaman leumpang Jumat di dieu ninggalkeun pang Jumat di itu tutu meunang cek teh kudu di lembur sorangan Jumat kecuali berangkatna mah subuh pada subuh mah tuh doraka mending balik dewe ka ditu oke balik dewe leumpang atuh ka ditu usahakeun leumpang atuh sarajan leumpang ge kieu kuari jam 11 teu moal datang ka ditu peureum sia peureum aya di lemburna
Tak ahli Allah kok gitu. Cek naik kiai ke mana lu? Kiai lagi cadar lagi saya di itu di hareupeun masjidnya. Bingung banyak isi nang sah ahli ikhlas teh bisa kos gitu. Masya Allah. Buat penasaran manusia, Mekah dideket, Banten dideket, nu kolot dideket, nu ngora dideket. Itulah kakarak ikhlas bukan sidikna. Wallahu a'lam.